Nyitak cipak teh sorangan, aya nama. Selamat menjalankan ibadah puasa, Besti. Janari nama biasa we, geningan iya seperti biasa ngageuingkeun budak parawan anu hese, digeuingkeun na pinuh ku drama ieu mah. Pokona mah hudang goledag. Kalang geus kukuliatan, inungna teh tungah hudangkeun teh Besti, teh daek hudang. Sok jengkel geningan ari geus kieu na teh yeuh. Heuh nya naon atuh da inung mah karunya, bisi lapar nyi maneh teh. Ripek teh naon cing henteu saur ieu teh nya geus we atuh cekeng urang ampikeun ieu paduli teuing kelapare ku kumaha ge engke ti beurang asal ulah ceurik cekeng mentah yang dahar. Wadahan chili oil bete Besti anu menang nyieun teh geuningan tu tingali mekot pabalatak imah ieu teh. Ngampikeun labeas ieu teh nu kamari teh geuning Besti. Pokona mah si ieu mah lamun geus bareng jieun teh geuning sok tarada hayang wagiru ngampikeun atuh data geuning urut ngablender cabe galur we di dinya teh. Kot ka pabalatak di tengah imah da kapan cocolokna di ditu di dieu geuning di mana we bareng jieun teh ieu mah. Singkat carita lah geus bareres Besti sasapu mah capek ulah lila-lila teuing aya mah urang nyieun cipak ieu teh. Sabari nungguan caina menggolak urang aduk-aduk heula we ieu si Tarigu jeung Aci Besti. Eueuh karyawan anu kamari teh nama Besti sorangan nyitak teh tutu daratang ting kamarana pedah teu digaji meureun kamari jigana mah. Geus Besti moal dilila-lila aya nama sekian dan terima gaji bulan hareup amin.